Ya kira dengkeun aing teu boga santri hiji eta si Kinoy sakitu urang Vietnam tapi calakana luar biasa bari can Islam manehna mah sia tilu leutik geus Islam astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah. Kakak-kakakna mereng gak seetik-etik itu hafal. Nyahot tuh aku keletikna pinter cuman geus gede geus kenal cinta jadi bodoh. Ih tanyakeun we ke keluarga aku ka guru-guru aku dulu aku ke sakolana pinter na kumaha ngan ayeuna we bodoh teh karena geus kenal cinta. Lain kena cinta ting sia mah bodoh we mana ge paing sia mah astagfirullahaladzim Bener. jauh Geus gede pisan kalau ka Islaman jauh percaya sih tamah. aduh sabab mana eleh diajar ku aing teu begug disatrap maneh sia satrap Disetrapna naon? maneh kieu teh samaneh sok buru Anjir si eta nyetrap kakana wawanian. Barudak batu tete batu kalian teh gak usah dulu typing lah. Nah, eleh ku si Kinoy ya kira dengkeun aing teu boga santri hiji eta si Kinoy sakitu urang Vietnam tapi calakana luar biasa bari can Islam manehna mah sia tilu leutik geus Islam astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah Abi tulungan, Abi. astagfirullahaladzim ai maneh rukanya pisan tanya nu ngaranan Islam KTP teh nu kieu sia mah jadi sok aya KTP we unggul Abi, tolong share kasih Abi, jujur tolong Abi, tolong. Bang geges ngeus bae ngeus Gitu ya. Terus siap cina, ih baru dapat bener-bener dah. ada terus tunjuk. Tapi bener sih teh setelah kejadian kamari orang bener-bener sehat otaknya nya. Otaknya bener. Terbuka, rajin. Bener kayak bodoh nanti leungit seteh saeutik gitu. Bisa matakan jauhilah pergaulanmu itu karena pergaulan itu karena nanti karena hirup urang lamun hayang bener mah pergaulanna oge kudu bener gitu. Pergaulan hirup yang bener sih mah hirup yang bener tapi kanjingeun sih mah can iya kan atulah launan kan cuman ini mau bisa ngajebret orang geker belajar launan pelan-pelan apalagi aku sekarang sendiri ini belum ada yang ngebimbing beting kemanun aya ngebimbing mah aku teh lebih pinter ti maneh sia Sanud siapa tuh bro siapa lagi belajar ya teh cuman belum ada yang bimbing lagi belajar etik aku walaupun ningali dina Google gitu saeutik belajar deui aku teh kayak ada dikawinkeun aya coba gagas yang ngajina coba deh tapi mung jeung nu kolot wah mau jeung kolot santo siapa tuh dulu Bang Rajut Allah pangeran Allah aduh aya baru itu digancip di dia ustad di dia marbot jeung marbot ada naon eta teh marbot aja marbot eta mah kelinci marmot aji eta mah lain marbot Allah nya kelinci marbot marbot apa mana marbot
Iya marbot mah kelinci. Naon atuh baru dah. Naon sih marbot teh naon? Kelinci. Aduh. Pengurus Marbot teh. masjid. Pengurus. Anjir kok pengurus masjid? Ya halus emang pengurus masjid. Masjid teh jadi sapopoena di masjid. Tenan naon sih ari eta mah tenan naon sih ari geus jodohnya mah. Anjay. Pokoknya mah tara adus modenya sigana teh nya. Sok Masuk. sok. Cok kumaha nanya niat adus sesuknya. Anu mana heula? Ada kan aya 2. Adus kan adus geus macet Beres hadas leutik jeung hadas gede. hadas gede atuh beres ngalakuy cikan tes apa tuh Buka, itu mah mung kewe di typing ku aku bisa kayak di typing mung disebut. ada mau mana naon di dia ge mana naon di dia mah sok apa tadi menanya we bisa tanah pakai niat mana Apa? sok naon Emang mana geus nanya bacaan gitu emang mana ge pernah baca eta? aing mah pan kusi ngaji aing mah walaupun can pernah ngalaman Udah diajarin tapi coba ku kamu coba sarwati aku yang ada yang sarwati coba. sok kumaha nawa itu sok Anu hadas gede mana wae itu Gus lah kan? sok terus no Amu era eta mah era. siapa kalau kadet teh mah ieu jadi kurang di ieu diarahkeun mana bisa jadi niatan coba sia. Era. Kayak kurang di typing we urang bisa tapi emang dibacakan era. Da aku mah da atuh aku teh geus lila teh nyaho jadi sana teh nyaho apa teh ieu. Tara maca eta jadi geus poho. Tadi bahasa guys, sudah guys lila tara dipacak. Pedangarana apa geus sebel. Jadi marana poho deui cenah beureun heuh bae kitu we husnudon mah. Urang mah husnudon we, urang mah bae. Bae mana ngomong naon oge. Baca eta mah kitu. Si urang mah ripuh. Waduh cenah kepercayaan ada emang teu aku mah emang teu gituan naon gitu kalian seujon sia. Entuh teh suudon urang mah kabeh penonton aing mah husnudon kabeh kateh kira mah deui. Pokona mah heuh urang mah itu we nya. Naon Aduh anjing. ya TTA yang tutup aja. Paribasa marena poho deui. Sanona henteu ih saya tahu mah. Kupeda mana ngaranna geus sebel beureun. Henteu anjir alasan henteu emang kan tuh dah aku kan jomblo happy terus aku kayak gitunya sama air. Galai. Soalnya di mah mana loba sayur anjing. Jangan dicolokeun meureun subel Itu gitu juga gue masih suka cowok ya nggak suka barang ya nggak suka pakai kayak gituan enak aja. Itu gitu. Halus saya gitu mah. Pelupa mana lu astagfirullahaladzim. Pokoknya mah intinya mah sekarang aku geus beda. Payeng aing kabawakeun ku si ieu si goblok. Ya wayahna. Orang mah. Wayahna namun sama Tuhan geus dikasih jalanan berarti maneh cenah kudu ngajarkeun urang ya kudu ridho. Orang mah tara, orang mah ngomong ka hari aduh. Paling bisa. Geus atuh sia. Kira. Sama diajar lah kayak geus bisa kaing setor kaing heuh. Anu diajar nu mana? Kenaon mana sok yang diajar? Adus eta. Geus yang kayak ya udah eta tapi mau dibacakeun sok anu lain we aku kayak Bacakeun jadi kan harapaleun sok. Oh ya udah tuh. Apa nih sekaligus memotivasi buat yang belum bisa gitu. Mana? Sok. Apa sok bener ya? Mau naon deh ieu mah teh mana ilmu itu arana. Sok. Kayak kok aku di namun PKDI aku Ayo dah sok bae sok aing mah. Apa tuh? Si anjing mana kan Google itu kali. lain bentar.
Dek naon maneh? Aku tuh punya urusan aja nu ngaranna teh Tina nya kurang blokir heula. Naon naon?